nalika urang geus ngagungkeun anu berhubungan jeung ilmu tangtu bakal naon ceuk paribasana mah ilmu oge bakal nyampeurkeun ka urang mata kumaha effort da matak dina ieu nu mimiti dina bab tali dibahasna ge dina Pimahiyatil Ilmi wal Fiqhi teh kitu da sabab eta nu paling utamana gitu ceuk paribasana lamun ieu mah eta carita nyata dak lain heureuy keur di Tasik dewek eta ayeuna teh bogaeun pasantren geus senior eta mah lain antaragan urang taksim dewek oge can pernah dak mun ieu mah lamun keur di Ciwidey gitu keur di Kobong ngatrok panto aa can pernah dak atak sok cicing di luar ningan urang mah Assalamualaikum ngadagoan dak ngadagoan urang di teh ti jam sabaraha beres ngaji teh ti jam 8 nepi ka jam 2 pernah urang ngadagoan ting tepi jam 1 eta poho deui dak itu cenah lain ngagerowan cenah da geus beraku atos cenah oh sok-sok aya naon ya rek izin balik aya acara gitu jadi ajengan heula sakedeung gitu ajengan lembur nepi ka kaluar dak teh eta guru teh dak kade ulah ieu mah keneh ieu nanti di imah teh ngomong digedor tuk oi ngaji ulah kitu shit teh sopan eta teh dak bisi aing keur pamaji jeung pamajikan bisi keur waku kumaha shit kapan di layak gerak punya kumaha kumaha pal hasilu tamane bakal hasil tada kabarokahan ilmu teh ta ridona guru teh kitu dak tata carana teh ieu mah lain aya guru sampeun si Jaidin krunyung hareupeun walot teh salim teh naon si Jaidin untung teh di ledot di tukang oge ta ku aing si Jaidin si urang mah can pernah lamun ieu meureuk meheulaan cak campeurkeun heula salim teh nu hati payun kitu dak wah de oge ku basa sia teh lapar ku baso sia teh mantap eta mah mantap aja tah nu ieu teh nanti ulah loba ngomong ulah loba tatanya geus we cicing dengekeun lain guru ngobrol ngilu ngobrol jeung ulah wani-wani ngatrok kana panto balik tak kudu sobar nepi ka kaluar tas ieu guru teh hasil tamaneta kana karidoan guru dak wayazdani buda jeung guru maneh teh kudu ngajauhan maneh teh dina bab naon cenah nu matak nyieun ambak guru ieu mah guru geus datang nyaralse keneh angkewe da guru urang mah cenah bager geus we nyalse heula lah ngopi heula cenah kitu sieun kumaha paribasa nah uih ngojay cenah paribasanya aya paribasa lah cenah kaboboan cenah mangadik kitu mah adik cenah aya ieu cenah aya paribasa cenah Isra Miraj heula cenah aya paribasa kitu tah mangadik kita teh gurunya geus ngadaguan ti jam sabaraha adik ti jam 8 nya ti tabu 8 eta ngaji tungtungna jadi jam 8 jam 10 ngadadagoan astagfirullah dititah ngaji dari dia bahasana kudu turut tumut kana parentahna dak iwalti maksiat ka Gusti Allah lamun ku aing sia dititah juk sia mabok teh eta ulah diturutkeun juk sia main slot ulah dituturkeun lamun sakirana naon henteu sesuai jeung syariat kitu ceuk paribahasana sabab moal aya taat ka makhluk lamun naon cenah lamun ceuk paribahasana dina maksiat kanu nyiptakeun kitu karti teh dak tata carana dina bab naon ngagungkeun ka guruna ilmu sia teh hareupeun guru teh haben we babangu sareum we ngobrol tak lamun dina riungan teh kajen cicing dak lamun aya guru mah dak cenah guru we nu ngabangla sia teh ieu mah guru ngobrol ngilu ngobrol eta teh dina keur ceuk paribahasana keur babarengan kitu lain keur waktu ngaji komodi dina bab waktu ngaji perhatikeun tengetkeun meh jadi naon meh maneh meunang ridona Gusti ridona
guru gitu.